Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam singka Mekah, menggede hutang singka bayar, sing tarik aminah. Parahina berarti gede naon panagana terus para semana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam naik Avanza, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Haji Sulam rame, yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan pulang dari sini semuanya membawa dompet. Membahanan atau Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja. Doaan tenaga misalnya. Wa khalaqnakum azwaja. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ana habibullah wal musalli alayya habibi, faman arada an yakuna habiban lil habib falyukthir minas salati alal habib. Wa qala aydan an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala Syekh Ibnu Malik fi kitab Alfiyah, wa khabar al-mahsur qaddim abada kama lana illa tibau ahmada. Puji muji urang sami-sami haturkeun ka zat Allah Rabbul Izzati. Shalawat wa salam ay makrunan bitazim, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan terlimpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nukaliutan kudisimpuling dihormati para alimil ulama, para kiai, para ajengan, khususan Kiai Misbah sebagai qari, tokoh agama. Pak RT ayah Pak RT, Pak RW ayah Pak RW. Apa itu singkatan daripada RT? Cek orang dia mah rukun tetangga, cek orang parung kuda mah riweuh terus. Betul tidak, Bo? Yang KTP ku RT ion kakak nyairkeun BLT tatangareuneuh jaga pahtuin tatangareuneuh tu RT ku salah kina gitu. Ngomong teh asal wae ku. Urang doakeun Pak RT, para pejabat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sing panjang umur sadayana. Oke teh ilang nu kalitan ku cicing kuring dihormati sahibul hajat. Siapa sahibul hajatnya? Ibu Anam dan khususan untuk almarhum Bapak JJ bin Haji Rashid. Amin. Allahumma qillahu warhamhu wa'fi wa'fanhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa walidayya amin. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, santriawan dan santriawati yang senantiasa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, khususan sobat isim kuring Ustaz Muslih, sarjana pendidikan, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Siap ngaji ya Pak Ustaz sampai subuh? Siap enggak? Siap? Kuring teu siap. Eta mah lain mandi tapi ngontrak. Mun Pak Ustaz dakwah sampai subuh mau katarapan panyawa dongkap nanti paruh budak. Penyakitnya adalah BMJ. What is the meaning BMJ? Bapak tahu BMJ? What do you know? BMJ Bikna bibir emna merasa jena jebleh. Bios Pak Ustaz jebleh bios. Ibu-ibu raos jaharan aku capek mah uing di luhur bapak-bapak. Ibu-ibu mah dihanap hehehe. Benar tak, Bu? Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Wa khususan pula anu puji simkuring dihormati mudah-mudahan ku Allah dimuliakan Chef Egi Nurmansyah Sobandi sebagai calon pengantin laki-laki nu bade nikah sareng Neng Siti Zakia An-Nasir Darajat. Mudah-mudahan sing jadi keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal. Isim kuring dakwah di dieu hayang dihadiran ku panganten Egi Nurmansyah dumana jamin. Aya Cep Egi aya. Kadia atuh Cep Egi nah. Kadia Cep Egi kadia. Pak Ustaz rek nyelwan saha Cep Egi calon panganten baru dihadiran ku panganten geus bararutut. Bener teh, Bu? Alhamdulillahirabbil. Dalam rangka tasyakur binikmah walimatul urus pernikahan. Hari menurut orang Kalapanunggal ibu-ibu hari nikah teh naon? Halo. Nikah itu apa? Nikah teh cek orang baru muda mah minihan anu berkah. Bener teh? Nikah teh nikmat karena sahana. Leres teh? Nikah teh nikmat karena sahana. Eta mah kira-kira tapi nyata. Yang namanya nikah cek agama akdun yatadammanu ibahatal waqi, sebuah ikatan suci untuk menghalalkan persetubuhan antara seorang suami dan istrinya. Insya Allah tos di akadana Egi Nurmansyah sareng Siti Zakia An-Nasir Darajat halaluna halalkah bulu-buluna. Kumaha ngomong sebentar? Bantuan apa halaluna halalkah bulu saha nu halal teh? Bulu pabulu saha? Nya bulu panganten atuh. Ustaz cenah kunaon di agama Islam mesti ada syariat nikah. Beres teh, betul tidak, Pak? Maka buat aya nikah para jamaah rahimakumullah. Apalagi melihat kondisi akhir zaman, musibah semakin tidak bisa dibendung, gempa semakin terus terjadi. Beres teh? Musibah datang gempa bumi, datang ini oge, musibah. Ustaz cenah make berkunam make loba musibah di alam dunia. Para ulama mengingatkan musibah datang ku sabab aya nu ngondang. Moal mungkin ibu-ibu datang ka ieu tempat anu ayakeun acara syukuran walimatul nikah lamun teu diondang. Leres teh? Pak Ustaz lamun teu diondang datang ka dieu dakwah datang moal. Datang moal. Datang moal datang. Mata isim kuring diondang, tilu niat isim kuring. Kahiji nyumpangan ondangan. Nu kadua hayang ngadoakeun kadeuketan. Nu katilu rek niakeun parasmana. Nu kahiji ngadoakeun, nu kahiji nyumpangan kawajiban on. Nu kadua ngadoakeun ti kadeuketan. Nu katilu oh ayo bener
subuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Loba musibah datang kusabab aja ngondang. Saha cenah Pak Ustaz musibah datang siapa yang mengundangnya? Ngondangna di antawisna gara-gara loba jalma di alam dunia geus hese diajak ibadah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Masih geus mulai hese ayeuna pinuh ku berjamaah leres teu. Datang waktu subuh adzan. As-salatu khairun minan naum. Di dia masih kita datang waktu subuh pinuh teu. Nu aya naon prongkol kalamo. Bantuan atuh Pak Ustaz di wae prongkol kalamo. Bari ngagaroan. Bari ngagaroan prongkol. Susah diajak ibadah, tapi alhamdulillah pengajian ini mah kompak luar biasa. Masya Allah, apalagi ibu-ibu. Lamun dihitung loba keneh ibu-ibu daripada bapak. Tapi untung nak undang ibu-ibu teh, bapak-bapak diundang dibagikan jam pengajian 500 undangan, nu datang 5-an. Ibu-ibu 5 undangan dibagikan ke 5 majelis, nu datang 500 orang. Leres teh? Hidup ibu-ibu. Tetap ibu-ibu mah adalah makhluk pemberani. Kunaon ibu-ibu maka disebut makhluk pemberani? Kahiji wani yang haripan naon, bener teh? Keur waktu naon? Keur waktu ngalahirkeun, bari ngahirkeun. Borocot video maparaji da acan neng namanya noponi. Leres teh? Bari ceritaan kitu. Masya Allah, mata kuingan waktu bojo lamun ayeuna keur lahiran teh sok dibantuan ngaeujeun. Sok mamah dibantuan ngaeujeun bari ngadoa. Uing sarua pamajikan uing sarua pamajikan borocot. Pak Ustaz sarua borocot. Iya, yang kedua, kenapa perempuan dikatakan makhluk pemberani? Sebab awewe mah wani ngahirupkeun anu paeh maehan anu hirup. Mareman pom. Mareman pom. Disuruh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makanya kalau panunggal malam ini bersolawat bersama-sama dengan tim Hadrah Darul Mubalighin Tabligh Akbar bersama-sama diisi dengan pengajian ya walimatul urus tanda iya ibu sadar teh biu anam iya bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ciri umat tangkal sempur teng 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 sekanda ka Ustaz. Ciri umat tangkal sempur benar sempur di bandol kasawah. Turun tumpung atuh. Nyambung paralel tadi. Sekali deh ciri rumah tangkal sempur. Sempur di bandol kasawah. Oh tapi itu ngomong. Ciri jalma anu syukur. Syukur namun kemudian syukurna teh syukurna teh sholat ibadah ngaji Quran hadir ke pengajian ibadah betul tidak? Puasa budang pipeting sholawatan bersihan masjid modolan masjid haram cadak di rumah lain ibadah haram teu aya ibadah numpang nikmat-nikmatna kecuali ibadah nikah. Ibadah naon cenah? Geus ge hayangeun leres teu? Oh mau ayeuna kana ibadah teh hararese abah sebab akhir zaman geus lobaran randa geus lobaran oh jadi kana randa kembali sederhana oge yang penting bangun ngeureuyeuh majid itu
Loba naon teu ngalayan randa, banyak ranjau kehidupan. Diajak ibadah hese, sholat hese, ngaji sholat itu anak Pak Ustaz, sholat ngaji pengajian sholawatan pemuda ayeuna sekolah jajan beuki hese beuki kita si pelor. What is the meaning pelor? Nempel dina kursi molor. Disebutnya PNL 5 pemuda nempel leho. Halo. Akhir zaman lobaran. Ranjau kehidupan. Angkara Allah. Banyak ranjau kehidupan. Makanya kuatkan akidah, kuatkan keimanan. Musibah semakin merajalela. Laras tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, "Idza suara halus. Suara Pak Ustaz halus goreng batut. Terima gaji. Ngomong goreng batut sia congean. Ida. Sekarang coba 3. Zahara az-zina wa akilur riba. Faqad istahallau azaban minhum. Paling kena terima nawe. Soal barang atuh. Idza dhaharat. Ya teruskan as is us. Teman-teman meja sekarang. Idza dhaharat zina wa akilur riba faqad istahallau azaban minhum. Karena Pak Ustaz ngaos kana ieu hadis kunaon ayeuna loba musibah di alam dunia, khususna warga Cianjur terkena musibah yang amat sangat dahsyat. Kumaha? Ini dia goyang ke kamar kira aya gempa. Ari panganten goyangna malam naon? Panganten ge sarua ngilu goyang, ngan goyangna gempa jeung panganten mage. Wah, ari goyangan gempa manghancurkeun jelema nepi ka ngamaotkeun jelema, ari goyangan panganten mah eta mah ngajadikeun jelema kupinteran ya nu teh kacamata. Geus pengalaman wae. Idza dhaharat zina wa akilur riba. Apabila di alam dunia geus loba perzinahan. Halo. Di dunia lamun geus loba mikir loba jablay. Tahu jablay? Tahu jablay? Tahu jerput? Jerput? Ngajejer dina urang cukup duit 500.000 perak langsung jadi. Percuma jadi awewe rupana geulis mah dengan saukur hidup di alam dunia motoran dunia mah benar tak? Makanya aya nikah supaya ulah jinnah na'udzubillah. Percuma awewe geulis teh solehah mah panonna alus ibu bari orang utama ngalamin budak ayo lampu di jalan harus nyala lampu panonna alus dan hanya pisan takut ada setan. Aku ngomong setan saya merasa tersinggung nih. Daras teh percuma awewe geulis ari kalakuan 3 setan gonta ganting teu sirik mah Bunga esok. Sahabat lalaki moal bingung yang penting aya ieuan. Aya duitan. Aya naonan? Ada yang dengerin ibu-ibu besi boga anak parawan hati-hati jangan sampai anak kita terjerumus karena perbuatan zina. Geus aya jodohna, geus aya numean, geus aya nu datang. Sok tanya kurang kata lalaki jangan diraha ujang rek serius.
yang benar-benar siap untuk menikahi putri ibu tercinta. Ibu tidak mau terjadi yang namanya perbuatan zina, karena itu mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kawin, belum nikah, berubah bantuan bah kemajuan dua tiga. Gitu ya. Percuma awewe gelis dia ada kesolehan terus dah. Udah akhir mudah-mudahan awewe ibu-ibu kurang kali nabi sadayanya warga Kelapa Nunggal sing saloleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Biwir bareng-bareng gawe ayam panon coklat kopi susu apa? Kuwi jadi bingung ngalamun ada salah apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau perzinahan sudah merajalela, orang sudah tidak punya rasa malu, geus teu era ciciuman di jalan, geus teu era bergandengan tangan, padahal bukan suami dan istrinya, padahal belum halal, padahal belum adanya akad nikah. Terus kalau hal tersebut sudah banyak terjadi di muka bumi, maka tunggulah sarua eta nu ngaranna jalma, eta masyarakat, eta suatu negeri geus ngahalalkeun ka Gusti Allah, didatangkeun nu ngaranna azab turun weh naon. Dari turun naon? Gempa turun naon deui? Tsunami naon deui? Longsor, aya gempa oge. Imah mewah tidak ada gunanya, bahkan orang yang punya pun mati alias meninggal. Imah 2 tingkat lumpuh. Jadi mau katinian ku imah 2 tingkat. Aya di mana anu panggung berkikieu wae hungkur terken dengan runtuh aya imah di mana teh tina kartus ningan maot gitu. Meuli kene beunghar meuli balangsa. Tuh meuli beunghar. Meuli beunghar meuli balangsa. Mending beunghar bari salamet. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua naon cenah Ustaz penyebab datangna mudahnya musibah datang dari Allah. Yang kedua di mana-mana jalma geus ngahalalkeun nu haram, geus loba jalma-jalma di alam dunia memakan harta riba. Geus resep kana Bang M. Bari ngalarangkeun poe Kemis saya berjanji. Aya di dieu aya. Aya Allah. Alhamdulillah tenaga di dieu mah teu aya nu ngaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapuskan riba di Kelapa Nunggal. Jangan sampai ada warga masyarakat teracuni oleh yang namanya virus riba. Nauzubillah. Kalau dua hal tersebut, perzinahan geus merajalela. Yang kedua, jalma geus loba nu ngadahar barang riba, sarua jeung halalkeun turuna azab di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saha cenah Pak Ustaz contona di zaman Nabi Syuaib alaihissalam, zaman Nabi Lut alaihissalam, jalma-jalma katinihan ku longsor, katinihan ku ngaranna bangunan-bangunan, mereka hancur, musnah di zaman Nabi Syuaib. Ternyata kenapa sampai terjadi nu ngaranna aya gempa yang dahsyat di zaman Nabi Syuaib? Di zaman Nabi Syuaib jalma-jalma diajak ibadah harare. Kita niatan jeung san muslim. Amin. Amin. Mudah-mudahan urang balik ti dieu beres pengajian loba duit. Loba duit gitu. Loba duit. Amin ya Allah ya Rabbal. Loba doa berkah sholawat musibah di Kelapa Nunggal minggat. Amin. Berkah sholawat mutidamang sing sehat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dikabul segala hajat lahir batin jadi
nikmat tidak sholawatan. Kenapa merasakan nikmat bersolawat? Karena didasari cinta orang kasaha. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rajin bersolawat tidak akan pernah rugi. Orang yang rajin bersolawat justru akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Amin. Terutama orang berharap di mana cukup karena waktu hingga karena mangsa orang sadina maut dina kayan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Doakan Pak Ustaz oge sami nya tebih-tebih di parung kuda babakan jaya Al-Kausar dongkap kayu kalau panungan mudah-mudahan balik ti dieu sing loba mawadu duit doa iya manya. Oke Pak RW Pak Ustaz mudah-mudahan sing loba dukungan doa jeung doa dukungan ongkoh doa oge ongkoh Ustaz beneran duit dia butuh didoakeun atuh kabeh mudah-mudahan sing loba duit. Amin ya Allah ya Rabbal. Dipantani macul neangan naon belur duit neangan duit kang ojek narik penumpang neangan naon duit angkot neangan duit Ustad urang puting naik panggung turun panggung neangan gagah teuing pas bere duit bae insyaallah nya sing loba duit dari loba doa jeung dukungan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustad kalau begitu luar biasa ibadah nikah sumuhun. Ngan kade catet yang namanya pernikahan itu adalah merupakan sesuatu yang sakral. Arba'un min sa'adatil mar'i kata Nabi. 4 golongan jalma anu bakal senantiasa bahagia dunia jeung akhirat. Sabar ieu cenah? Sabaraha? 4. Yang pertama apa? Nu kahiji wa antakuna zaujatuhu nuka hiji nyaeta lamun di mana-mana seorang suami punya istri yang soleha. Kurang lapar ya. Cek egi sing boga sing neng Siti Zakiana sing soleha. Kumaha cenah Ustaz ari awewe anu soleha? Idza nazarta ilaiha sarraka. Ketika engkau memandang istrimu maka istrimu membahagiakan hatimu. Kumaha cenah Bu carana? Ibu lamun hayang ayeuna dipandang kudu jadi salaki, pek ayeuna ibu teh membuat suami bahagia. Kumaha carana? Kahiji kudu dandan. Satu tukang kahiji kudu dandan. Osok dandan osok. Osok darat. Hiji kudu dandan. Nuka dua saja di dandan terpanggilnya make lipstick, make lip gloss, make nade, make bedak, make minyak suci. Segala rupa diraham disemprot. Terus yang kedua bukan hanya sebatas bedak saja, pakaiannya yang sopan di hadapan suami. Di masa laki balik di pagawean aya kalau make baju daster tilu poe tidak diganti. Aya kitu aya bari panipi ngajajar tujuh siki tabang nambal. Aya eueuh di ditu awewe aya. Kira-kira salaki lamun datang ningali ibu nafsueun moal. Cintaeun moal. Pantas saja banyak laki-laki yang selingkuh, jangan-jangan perempuannya tidak bisa memberikan the best preparing kepada suami tercintanya. Kumaha cara ngomongnya? Oh, the best preparing. Macam apa cinta? Tadi lihat ini ngomong bahasa ini ya, wah. Saya babari bahasa Inggris. Saya babari. Good morning, selamat pagi untuk kuning tara gosong. Ada ini Bapak Hari ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Sedih dari pensalah kita. Pak Ustaz cenah jadi salah kita ayeuna nama cenah resep kene ayeuna kana busuk, cinta kene kana busuk daripada cenah ka ibu-ibu mah anu kitu aya. Lamun carana kitu ibu tong kaleh nu ngaranna busuk jeung geger. Kumaha carana? Lamun aya salaki ibu kudu jiga umul di hadapan salaki. Ya. Aya salaki di hadapan urang kieu kira-kira di gabrung mah salaki. Dua aya sia ditalapu.
Bari dicabang ayeuna tarana, mama balik di pengajian tengah dadak jadi kesurupan. Iya, ya makanya kita doakan ibu-ibu juga sama semuanya sing jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Dipandang suami membahagiakan tak eta kabeh disolehah di surga mah. Aya di dieu kitu aya. Bagi masalah kali di pagawean kudu ditagih dengan kieu we. Burung pipit buah ke daun. Duit dulu dong. Burung pipit buah ke daun dong. Salah kirek saleh yang ngadu di pencetan, mama pencetan ayah naon. Nah, papa, burung pipit buah ke daun dong. Oh, tadi bahasa. Duit dulu dong. Untuk salakina pintar kang muslim cekal salakina, burung pipit buah ke daun dong. Kalau mau duit jepit burung aku dulu dong. Oh ya Allah, tongkang lah geleng nama jeung awe zaman kiwarimnya. Yang pertama dipandang suami membahagiakan. Siap? Siap tidak? Siap. Tahu yang soleh di surga lima. Yang kedua, wa idza amarta ata'atka awewe anu soleha, nyata awewe yang senantiasa apabila diperintah kudu jadi salakina, nurut kan jadi salakina. Rek di dapur, hayu. Rek di kamar, hayu. Ngajero mobil, hayu. Di kebon awi, hayu. Biar sedih. Hayang jeung monyet. Hayang jeung monyet. Jeung monyet Pak Ustaz ngadaeun di kebon awi mah. Saking wajib-wajibnya seorang istri mesti taat kepada suaminya. Bu, saur Rasulullah mun teu diharamkeun sujud ka sesama jelema, maka kami rek marentahkeun ka kaum awewe supaya sujud kang jadi salakina. Saking ku penting-pentingna taat kan menjadi salah. Makan salaki hayang ngopi diantep, hayang susu diantep. Hayang susu, nama cepat pakai seri atuh. Nah, kerja cocoknya kira-kira minum naon tah aya kieu? Minum kopi, minum naon eta? Susunya, nah bedana kopi jeung susu. Apa ya? Kopi mah hideung beureun kabeh, ari susu mah tungtung nangkoy dengan teh. Nah, para jamaah rahimakumullah, diperintah oleh suami nurut. Setuju siap nurut dong. So enggak kurang tes. Mah kopi. Mangga. Mah kopi. Mangga. Mah susu. Mah pencetan. Aku begitu mah masak. Iya mah kalau kan nyo HP we pagawean teh. Salaki giliran enak gering panas, nu aya yang libaran, kan bener teh? Beres teh? Kalau kan dipoto udah jadi salaki keur jadi beuteung teh. Mohonnya ya supaya suamiku sembuh. Lain yang ubah dipoto di jam status. Mohon doanya, aya nu nanya nu komen, kan emang sakit apa sih suami kamu? Iya, suamiku udah 3 hari lagi sakit modmen. Penasaran apa itu modmen? Modal mencret. Udah kering, asup angin. Lain kalah diubaran mah, nu aya dipoto di jeung status. Ai kolot lama ibu-ibu baheula udah kering teh naon? Nyokot kayu putih laras. Nyokot bawang betul. Digenos, naos sholawat, naos ayat kursi dibalurkeun cager. Aya lain mah. Nyokot naon nu dicokot? HP dipoto di jeung status. Diajak ke dokter, dibalur bawang, nyahuan cepat sembuh ya. Pengalaman budak mengontok, pengalaman juga betul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bener yang dipujangnya. Minta kurang doakan, minum bapak urang teh sing saloleh, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kenapa banyak anak yang tidak soleh-soleha? Budak tebeuki ka masjid, budak tebeuki ka pengajian, teu ka pengajian. Buah-buah inung jeung bapana teu mere contoh anu hade. Buah-buah inungna tara ka pengajian. Buah-buah bapana tara hadir di mana. Air cucuran jatuhnya ke pelimban juga. Tingkah laku jadi orang tua bakal turun kalau jadi anakna. Mentak urang doakeun satos nikah geus diakadan cek egi sareng Neng Siti Zakiah sing boga keturunan soleh-soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Anak kudu soleh, rek nyieun wayana kudu wudu
kudu naon cenah singari osok tara ibu-ibu dikekepan ku salaki wudu heula bapak-bapak osok tara dikekepan pamajikan wudu heula osok bapak-bapak mah osok alhamdulillah ieu papan lain ka bangsa panganten anyar kumaha cenah ustaz dari panganten anyar nu aya lain batur mah wudu batur mah maca waqiah yasin lah nu aya salakina neangan no bebek pamajikanna neangan jamu sari rapat jam 1 penting diundangkan menjadi pamajikanna mah urang tempur siap ayo ku si mamana ku istrina dikocekeun sanggeus dikocekeun menjadi pamajikanna lulungu didikeun salah jamu sari rapat diinum ku jadi salakina jam sementara no bebek dilompok diinum kudu jadi pamajikanna apa yang terjadi salakina nepi ka esuk teu bisa kieu kabeh liang ngararapat Pak kumaha cenah pasalakina pamajikanna sarua heuras teu bisa gerak-gerak acan pengaruh no bebek makana disunahkeun dina wasiatul Mustofa ketika urang rek ngajalankeun kewajiban teu aya sanes doa hayang boga budak soleh hayang halo hayang ka urang kali soleh hayang hayang ka urang kali kita ibadah hayang ieu naheula sing soleh udah kersare bacakeun surah Qul 11 kuyahan diukeun kana cetil bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad diukeun kana celina ngantong tarik teuing geus kakorekan biasa dieu osok kita osok saudara kitu para jamaah rahimakumullah jadi cenah usah yang boga istri nu saleh teh syaratna kitu awewe nu saleh mah dipandang menyenangkan. Yang kedua diperintah eta nu jadi pamajikan siap-siap saja ngaji hayo ngawuraan salaki hayo usaha hayo salakina eta mah usaha urang doakeun ieu panganten sing gede milikna amin amin ya Allah ya rabbal Ibu Ridho salaki memberi gaji sebulan 10 juta cewek matre cewek ditarik sekali dari Ridho salaki memberi duit sebulan 10 juta memberi duit sebulan 100.000 mahi mah cuk satu mahi beas minjem kami toha duit 100.000 belikan opat karungan ayeuna genyer atau kangkung dahar kumaha poe jeung kangkung poe Senin sayur kangkung poe Salasa tumis kangkung poe Rebo oseng kangkung poe Kamis ulah kangkung poe Jumat sok aya sok kangkung aya jangan ngadeng aya sok kangkung poe Sabtu semur kangkung aya hebat orang doakan nama benar very much idea banyak idenya poe Sabtu malam minggu yang istimewa namun kenapa Ustaz nginap di rumah sakit gara-gara keracunan kangkung modoh jeung kangkung we necret pamajikan beli mana diberi 20.000 ge mah bisa tahunan belikeun kana kalender 2023 benar tak ngangui mah yang kopi adik mau kopi yang bulan apa Januari Februari Maret Januari mah disoekeun we dibeuleum dikocek spesial kopi bulan Januari tidak ada di Alfamart dan Indomaret hanya ada di rumah kita kasihan ya lu Allah ya Rabbal ya Karim nah kurang doakeun singgarina milik panganten teh amin gitu amin ya Allah ya Rabbal amin tah awewe soleh mah kitu nu katilu ciri awewe soleh wa idza kibata anka hafizat nafsaha wa malika ketika suaminya tidak ada pamasalakina usaha maka perempuan yang soleh menjaga dirinya dari fitnah tong sakali-kali ngasupkeun lalaki batur tong sakali-kali ayeuna keluar tanpa izin tinu jadi laki komo ngawadul kasa laki pan aya nu ngawadul kasa laki ditelepon ku salakina mama setiakan di rumah
Iya tong papa, mama setia bener. Ih papa nggak percaya, mama keur masak, keur blender yang barudak. Ya geus teu percaya, colokkeun blender. Oh iya, alhamdulillah aku jadi tenang di Jakarta kerja mama. Terima kasih mama atas kepercayaan mama. 2 poin kemudian ditelepon deh, mama di rumah kan adik papa terpercaya, mama keur masak ambil blender sambal yang barudak ayam sama nolada. Geus teu percaya, dicolokkeun. Oh iya, alhamdulillah. 2 hari kemudian salakina balik ka imah balik ke BBK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak kan mau jawab, pamajikanna lagi rumah. Budak kan mau jawab, jalan. Hujan, hari mama kamana? Teuing. Tumpah teuing, aya si horeng, indung nama, nu aya kan saukur si udin hungkul imah. Kamana tuh pamajikanna lapan tadi juga aya. Si horeng geus 3 poe keluar, ulin bari mawa blender. Oh dengan saat kira berlapan guru dengan colokan colok di masih gitu padahal awadul ayah di dia awal sok awadul kan jadi salah kena ayah biasanya awal sok pakai kacamata. Awewe yang tidak setia itu adalah perempuan yang suka pakai kacamata. Apa mungkinnya Ustaz? Sebab dalam gudang sare lain yang salaki meangan kacamata. Mana kacamata mana? Ada sebut Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Ya Rabbil. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Rakat sa'ina ya syaukan. Berangkat selah. Rakat sa'ina ya syaukan. bicara mana lagu ada marah rapal. Itu tidak. Harus tidak kok. Dengarlah aku suara hati memanggil. Apa yang kami ibu ya malam Noah? Itu tidak. Aku masih di sini, masih dengan perasaanku yang indah. Karena lagu ayat-ayat citrong udah bicara karena sholawatan sholat kok ibu dibantu sholawat bareng sama Pak Ustadz biar berkah dijauhkan dari musibah. Amin. Rakat saya ya syaukan berapa lengkeng yuk bareng-bareng rokok ayeuna tuh apa? Karena bapak dulu kalau bapak-bapak mah pasti bahwa mun aya apa karakter bapak-bapak dina ngudutna mun aya bapak-bapak datang ka dieu teu mawa rokok itulah perokok optimis tapi korek mawa sugan we aya nu nanyakeun korek urang dibere aya kitu aya yang kedua aya perokok pesimis rokok mawa nepi ka 3 bungkus ngan korek teu mawa burung moal disuruh karena naon karena sadar dicoakeun terus muka tilu lebih hebat rokok teu mawa korek pengemis terus rokok saya syaukan fa'ataitu ila habibi badaya qalbu alifan salli ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Coba ibu-ibu bareng ngomong hafal 1, 2, 3 rokat salina siap momoknya kan biasa ya
Mudah-mudahan we niatan we urang ngupingkeun oge kana selawat niatan cinta meh menang syafaat di Kangjeng Rasul. Amin. Hoyong urang maot husnul khotimah. Hoyong urang yang syafaat Nabi. Hoyong digampilkeun segala urusan urang sadayana. Jangan lupa lisan kita untuk senantiasa basah bersolawat ke Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sebab kalau orang mencintai Rasul, pertama lisannya akan basah banyak menyebut nama yang dicintainya. Nah, sholat. Kalau dia cinta kepada Rasul, maka qalbuna hatena bakal naik, selalu merindukan orang yang dicintainya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi. Orang yang dia cinta kepada Rasul, maka apapun yang dilakukan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau, akan senantiasa menjadi uswah dan suri tauladannya. Insya Allah. Ibu orang buka cinta dan malah hadir. Bapak-bapak cinta kasih ibu. Aduh. Aduh, ini banget. Datang cinta mah banyak. Tapi kadang-kadang ibu-ibu, kalau ibu-ibu cinta gak sama si bapak? Enggak. Cinta tuh ibu-ibu masa laki? Cinta tuh? Nah kadang catat cinta mah bea kuset setan. Cinta mah bea kuset terus tuh ningali ikut pengantin anyar mah gagal leulis kene gararaga kene. Wan itu atuh. Neneng obis. Neneng ecet. Ari cecep egi teh uah. Bapak manten anyar. Aduh senangnya pengantin. Tolong katolong. Macam apa sama kita tolong katolong. Bukan sakina meureun capek misalnya mana upload lapar jadi nolong ka mana? Apalong yang naon aya bakaka terus beres ngadar bakaka langsung naik ka lureun kasur aya bake. What is the meaning bake kok? Bakaka is brewok. Pengantin anyarnya karena cinta, betul tidak? Itu sebab cinta kan. Pengantin anyar malu hayang hidupnya menjadi salam iritan. Nepi kapias eta beungeut amin teu dan hidup era menjadi pamajikan beres teu. Dengan balang tuang padahal para jamaah makumullah salakina teh lupa beda pamajikan geus eueuh maka jero WC dicilih punjurna deuh. Salakina sarua kin pamajikanana ningali ka kusnul daerah yang beuneu si AA. Ini coba kieu. Izin sageda pios teh mana bade ka mana? Bade nyampeut ka dapur, bade nyokot bobongkok opain heuh, bade nyokot bobongkok padahal ngaluakeun sagede dong soang. Karena cinta melahirkan malu, cinta melahirkan rindu, cinta melahirkan kasih sayang, itulah cinta. Dan cinta melahirkan kekuatan. Sanajan ayeuna keur kayang susah, ku cinta insyaallah bakal kuat. Leres. Sanajan salaki keur geuring ku cinta di urusan jadi salaki lain di talaku. Aya jadi awewe lamun salakina geuring para di urusan aya. Aya. Salaki geuring teh ciuman aya. Baik ayeuna ngadangu adzan di masjid ibu geus hudang salaki diberakeun hudangkeun salaki supaya eling ka Allah meh deukeut ka Allah meh lamun geus deukeut ka Allah digampilkeun rezeki urang ku Gusti Allah. Osok diudangkeun salaki di tas salat osok dicium di tajong udang oke pacar dia mah dicium ya ayo bangun sayang ya sudah karena cinta lahirlah kasih sayang. Betul tidak? Kurang cari video lamun teh cinta ka Rasul betah moal. Mun teh cinta ka Allah betah moal. Datang ka dieu ibu-ibu bapak-bapak karena cinta ka Rasul, karena hayang jomet. Hayang jomet.
karena cinta karos. Leres teh. Rasa cinta hidup ini asal didukung yang didorong. Ya kan rasa cinta itu pasti ada dalam diri manusia. Rasa cinta tidak makhluk sejak lama hingga kini tetap suci nan. Aduh. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Pinter kayak anak TK. Alhamdulillahirabbil. Ya kan cinta begitu. Terasa karena cinta. Jadi para jamaah rahimakumullah, jagalah cinta sampai kita mati. Oslopan ayah, mama mah cinta ke ayah, cinta sampai mati. Ya papa juga sama. Efeknya menjadi salakin ada mau, awewena kawin. Ayah begitu aja. Pamajikan anak mau. Salakina. Ketemu di kodo. Ustaz Muslim, pamajikan mau. Mama, kenapa mama mati mama? Kebenaran kan babaturan ditol, babaturan kangkang, wing mawa gantina. Mana? Aduh gantina mama, mereka itu jadi mana? Didoakan simpanan yang umur. Pak Ustaz doakan simpanan yang umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya santri sing saloleh. Pak Ustaz boga santri di Darul Mubalikin sing saloleh soleha. Ya, amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian apalagi seorang perempuan yang solehah itu cirinya, lamun salah Allah, maka si perempuan menjaga harta suaminya. Ya malain, salah Allah maka mau segala dijual. Berapa? Ayah coyat dijual. Dibejakan, mama, adiknya mau ni Allah. Salah kena pernah balik gawe meren. Mama bapak yang ayang dahar jeung sambal jeung pedas coyat jangan gawe bapak rek pangnyamalkan kumaha mama geus capek mah nyata bapak ari pan kamari yang gempa teh nya aya geger ini jadi pulpus eta muarana coyat teh beulah padahal bohong dijual ka tetangga yang beli narasi. Amin. Begini gitu. Jaga harta suami, jaga diri Anda daripada fitnah. Ya, sebab perempuan yang solehah, khairun nisa imra'atun, perempuan yang solehah. Ketika suaminya tidak ada, maka dia menjaga diri dan harta suaminya. Nah, dia kenapa Ustaz salajengna para jamaah rahimakumullah, seorang perempuan yang solehah adalah perempuan yang senantiasa mendorong suaminya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ningali salakina letoi hese kana ibadah, dorong bantu kurang ya. Sing getol atuh ya berjamaah teh. Ya, sing rajin atuh ya salat duha teh mama. Yuk. Osok para ibu salat duha osok. Sakali-kali nah. Osok ibu-ibu dan ti penting osok. Are kacai rek salat. Geus kacai. Mawar deui. 13 surik wae mah bangun tidur. Terus mandi. Tidur lagi. Atau udah sulit mah bangun tidur lagi bangun lagi manol wah maju. Jadi untung bagi seorang suami yang punya istri yang saya sebutkan tadi karakternya kahiji yang solehah dipandang suami menyenangkan. Yang kedua, perempuan yang solehah diperintah suami nurut. Nomor tiga, apabila suaminya tidak ada maka dia senantiasa menjaga kehormatan dan harta suami. Ustaz kenal eta mah ka ibu-ibu kumaha cenah ayeuna bagian yang awewe sami bagian yang awewe sabaliknya pambagian-bagian awewe lamun boga salaki kahiji antut imaha ida ta'amta sok rajin merhatikeun resiko nafkah nu jadi pamajikanana jeung keluarga hidup ibu-ibu hidup naon ieu teh ya kurang doakeun si bapak aya di dia tukang kuli macul aya berarti kita kuli maculna hungkul aing beres sarapan kita siapkeun sarapan anak jeung siapkeun paculna setuju aya di dia ngojek aya beres sarapan anak jeung siapkeun naonna kopi naon deui papan samut teh adi bos helmna naonna deui
jaketna salakina ayeuna guru ka kantor siapkeun naonna sapatuna beres kumaha cenah Ustaz lamun salakina nu balik cara Pak Ustaz kiai model kitu nu balik tukang dakwah gampang go siapkeun keresek nu badak aya naon depan jeung wadahan sate jeung jauh mah di bahan mau ya biasnya tong jadi rebutan ku guru ge wadahan Heureuy, tong dianggap Bapak Wing pernah kejadian dakwah balik di Bogor dirazia ke polisi. Angkat tangan, Bapak teroris. Saya bukan teroris, Pak. Saya pulang dari acara Maulid Nabi. Kalau tidak percaya di bagasi saya ada kardus. Silakan buka ke Bapak. Lamun bom tangkap Abi. Dibuka ke polisi. Wajib ayak sate oge. Pepes. Lauk atah. Bakakak. Bakekok. Oh iya silakan Pak Ustaz berangkat lagi. Maka jauh perjalanan di kalangan warga karung budak tebih kumaha carana kamu sih para panitia wahina pamikirankeun. Kode naon itu kode naon? Alhamdulillahirabbil. Bagaimana suami yang salehah? Apabila dia makan, maka istrinya pun mesti tuang kedah mah. Antut imaha idatu anta beredahar nu jadi pamanak jeung pamajikan ya dengan yang halal lagi baik lain diberi barang haram sebab kalau keluarga kita diberikan barang yang haram maka akan lahir anak-anak yang bodoh hese di papatahan diajak ngaji resep kanange jok rasa ya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Iya, makanya penting makan itu penting. Nu kadua naon? Awewe anu salehah bahagia lamun di mana-mana salakina senantiasa nu kadua naon? Wa antak suaha idak tasaita mere pakaian anu layak. Nu katilu wala tuqabbih tong sakali-kali seorang suami anu jadi awewe ludak ledek. Pamajikanana hideung ka dieu sia unjur KTL. Oke. Lihat Rasul manggil istrinya, ya Humairah, wahai bunga ros yang sedang mekar. Hebat lalaki model gitu. Ibu pernah dipanggil bunga ros? Tahara kasihan deh lu. Kembali tunggu dipanggil bunga bangkai dan begini. Ya bunga bangkai udah mau hibur Rasulullah, makanya hebat Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri berjalan siramu pahit getir perjuanganmu membawa kemenangan. Rasul jadi contoh pikir kehidupan orang di alam dunia. Begitupun contoh dalam rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tuqabbih. Rasul tidak pernah berkata kasar kepada orang lain, apalagi kepada istri dan anak-anaknya. Bapak, sok ngomong kasar tara ka pamajikan. Sok tara, Bu? Ibu sok ngomong kasar laki. Kosok tekenging sing sopan. Bapak salaki balik ayeuna di sawah di pagawean utawi sangkurunya ka salaki bapak bade mam heula bade mamam heula bade memem heula nya tawaran kurang bapak bade tuang heula bade naon heula bapak bade ngopi heula bade ibak heula asa ditawaran gitu sok. Mang aya salakina keturunan Abu Jahal Pak. Kabeh diborong. Kabeh bapak mah bari mandi, bari ngopi, bari dahar. Salakina bingung bari ngopi, bari mandi, bari dahar kudu kumaha carana. Untung pamajikanana pinter, langsung ka tukang parabot meuli naon? Meuli jolang. Dieusian cai, diaurkeun kana sangu kana naon? Kana jolang. Mangga bapak geura tuang, bari ibad, bari tuang juga beri. Sok aya salah ketujuh aja
Makanya kunci sakinah mawaddah warahmah. Jagalah suami. Kompak aturan kompak. Jagalah suami. Jagalah suami. Mun salaki loba duit, kasalaki cuat ciwit, bari buta kita. Bagi apa? Nabi kita sayang be. Mun salaki teu boga duit, kasalaki wung bener. Budak oge kapa rerang aya kitu aya. Insyaallah dia mau makanya jagalah suami. Jangan kau jagalah suami. Jika rumah saja tukangan dari kasalaki taraici. Jagalah suami. Dukunglah suami kalau mau kawin. No. Ibu lamun dikawisan ieu madu ieu racun rek pilih nu mana? Madu, kersa di madu, kersa di racun. Mendingan di racun, besok bagus daripada di madu di canung. Mendingan di racun. Jadi perempuan yang soleha, perempuan seperti itu. Awewe suami yang baik, suami anu bisa merek parot kasa pamajikan nepika sebab makean kalawan pakaian anu ngimahan anu nyarean lebih karono udah bener nama lopanya awewe modern ai salah ai kawin poe minggu geus poe Senin geus lahiran aya eta awewe modern aya di aya insyaallah dipercaya alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, siapa yang bahagia dunia dan akhirat? Yang kedua, wa antakuna auladuhu abrara, memiliki anak yang soleh dan soleha. Urang doakeun dorong doa sadayana cek edi sareng sing zakiyahnya sing enggal gaduh keturunan anu soleh soleha. Amin. Doana naon tu sabarengan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Satu, dua, tiga. Ayo sasaran diulang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rajaqtana. Sudah pasti kenal doa nama apa? Kalau cara budak letik balik ngaji dipegat ku genderowok. Genderowok megat ku balik ngaji budak letik. Ruas budak. Tapi budak bakat ibu ruas hayang lompat ke bisa dan acara lagi kiki. Ingat kana doa nu apa di guru ngajian teh ngan sakur doa Allahumma barik lana pangpam genderowok baru kali ini saya rek ngariwaan jelema jeung sieuna rek didahar budak leutik. Padahal eta budak maca Allahumma barik lana saya inget maneh we. Maka ada didoakeun sing balaling ternya sing saloleh. Yang pakai kaos itu sok salat ada. Ya, wayananya mentak tong boba nyonya HP. Oh, wayana ibu budak kusok nyonya HP. Kudu dicekal HP-na, disiplinkan. Makanya saya mendidik anak saya. Kalau saya melihat anak saya megang HP nyonya HP, langsung harus dicatat lagi. Bebekeun HP teh kana kasur. Bedanya anak itu bebekeun banyak lagi mah. Waktu sholat, waktu ngaji. Wah, imam aku umat Islam anak muda. Anda anak muda ya, Anda muslim ya, suka sholat. Alhamdulillah 1 tahun 2 kali. Idul Fitri aja Idul Adha. Betul. Nama wayana sholat ajakan budak teh. Yang yuk kurang Jumatan.
lagi mah jalan-jalan diajakan, ada di pasar diajakan, giliran budak sholat, kalau nggak sholat Jumat ini, sorangan tuh jangan aja, ayo itu aja, ayo apa? Ajakan, karena itu bagian daripada pendidikan tarbiyatul ba'dal wiladah, mendidik anak supaya anak jadi anak yang soleh. Dua, pertama tarbiyatul qoblal wiladah, yang kedua tarbiyatul ba'dal wiladah, mendidik anak sebelum lahir. Qur'an ayat eta budak punya jero kandungan ditiup ke ibu dibacakan surah Maryam. Yang kedua, tarik deui apa masalah. Yang kedua apa? Yang kedua daya sanes pendidikan setelah lahir. Nah bisa gede kieu. Anak yuk sholat yuk. Ayo sholat. Yuk ngaji. Yuk balik. Ayo. Itu siap. Setuju? Besok sholat ada. Para sholat nya ngiring sholat yang bab diajar mah madrasatul ula, pendidikan yang pertama adalah ibunya. Mun inuna geus nyontohan terbalik, maka akan lahir generasi-generasi bejat. The bad behavior. Kumaha cara ngomongna? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan berkah sholawat orang alim sadasi salawat solehan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin mudah-mudahan orang sadaya jadi jalmi ahli surga, tertanam dalam hati iman dan juga takwa. Sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang ketiga, lamun urang bagya hayang bagya dunia akhirat wa antakuna khulafa'uhu ma'as sholihin, kudu gaul jeung jalma-jalma anu saloleh soleh. Ya bapak-bapak kudu gaul jeung para ustad, ibu-ibu kudu gaul jeung osok pinuh pangajian ibu-ibu osok pinuh ku jelema pinuh ku karpet. Loba kene bapak-bapak nu hadir, loba kene ibu-ibu pengajian. Oh bapak-bapak mahnya rata-rata hararese ditanya Pak kunaon hadir ngaji alasan teh Pak Ustad. Tong kamu pikeun Pak Ustad ceramah ningali karpet majelis nawi abdi mangge sunulutan. Soalnya begitu aya. Bayana Ustadna kudu pinter cek Ustad Bapak, mangga Bapak hadir bari ngopi teu diharamkeun Bapak hadir bari ngacicing kopi jeung kopi hideung haram teu? Terus silakan bari ngopi Ustaz Nabi mah tunuh kene bari ngopi oke. Mun tunuh kene gampang kopina tong ditinju pesek kumpul purulukeun kana soca bapak. Tunuh kene moal. Ustaz Nabi mah tunuh kene, mun tunuh kene tong dipesek kopina, mukakeun turu termos di jerona aya cai kacida panasna bayurkeun kana bapak manusia. Meni ampun bapak alasan hidup ngaji. Penting teu ngaji.
ngaji penting ngejo. Penting ngaji? Penting ngejo. Ngejo teh dahar benernya ngejo penting. Ngaji penting. Ngaji teh ngejo. Lapar betul. Ngaji teh ngejo. Lapar. Ngejo teh ngaji. Ngejo teh ngaji ngaji. Ngejo teh ngaji. Sasar. Ngejo teh ngaji. Sasar. Ngaji teu ngejo. Modal kita makin sekalian diajak ngaji hese usaha kedai geus kepaeh geus modal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terakhir lamun hayang boga jadi jalma bagi dunia akhirat daya sanes naon cenah wa antakuna rizquhu fi baladi. Rizkina diperoleh dari negerinya sendiri. Usaha teh kudu ka luar negeri, usaha teh kudu jauh-jauh. Sebab naon yang terbaik rizki Allah bagikan di negerinya sendiri. Jadi kesimpulanana mudah-mudahan panganten sing digampilkeun milik rizkina ku Allah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir para santri, ada yang didoakan sadayana amin. Mudah-mudahan sing dijebarkeun milik rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Hoyong beunghar hoyong. Hoyong beunghar. Osok udang tipetingna osok. Osok tara. Pokok hayang loba pangabutuh hayang beunghar salamet lancar usaha. Aya di ku Allah teh dae. Terus teh wa minal laili fatahajjal bi nafilatan lak. Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Dikira ku Allah. Udah. Lanjut. Nu aya naon? Saladina. Kumaha 2 3? Kok bisa berapa kenana? Kumaha kenapa majikanana? 2 3. Kemudian ini panang ilungnya no. Apa? Kumaha 3 Sunjama lama deh mamang. Kena maju hari itu mah. Setidaknya tahajud tidak ada sholat subuh bang. Kamu jadi masih pino sholat subuh pino. Sok sedih, uing banyak sedih. Saya baca dalam salah satu hadis kunci ini la ilmu bi'ahli al-ardi azaban fa idza nazartu ila umari buyuti wal mutahaffina fi wal mustakbirina bil hasad sarraftu azaban anhum. Allah kami rek nurunkeun lini, kami rek nurunkeun gempa, kami rek nurunkeun corona, koredas, omikron, politron. Kenapa politron? Aya politron aya. Kami rek nurunkeun bencana ka eta kampung, tapi saur Allah ketika kami ningali di eta kampung ummati boyoti. Mantu dari kan? Ayo teman. Ummati boyoti. Tambah kasar ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Doakeun mang santri di Bogor, di Ciapus. Karareubi beundatna alhamdulillah. Dan karareubinya doakeun santri di Simkuring Sejarah di Kiai. Hayang ibu-ibu gaduh minantu Kiai. Tinggal pilihan. Diobra. Omari bunoti. Kami ningali di kampung eta masih pinuh ku sungguh berjamaah asar lohor oge maghrib Aisyah. Maka kami terjadi nurunkeun corona, koredas, omikron, politron terjadi dipindahkeun ku kami. Alhamdulillah.
di Sukabumi mah kur goncangana hungkur isim kuring kaleresan beres sholat jeung barudak beres ceramah pinggir sami ujug-ujug kikieuan ieu aya naon la ilaha illallah sok dua tiga hari ibu-ibu keur aya lini la ilaha illallah naon tujuanana sieun ku Allah sieun ku lini sieun ku lini emang lumayan lini lini mah teu maehan nu maehan na bangunan nu maehan mah longsor tanah betul mentak urang ge sarua diciptakeun tina tan rupa-rupa ya jelema diciptakeun tina tanah longsor sanusi aya eta mah jelemana babari robah pikiran rek ini ngaji teh jadi dajakan menikane kena jalan-jalan jadina ngaji teh dina tanah longsor aya di tina tanah liar eta mah biasana ibu-ibu hese dinasihatan ku salaki jeung ustad kita pakai kerudung teh gaek eta mah tina tanah liar aya nu botol ibadah ibu-ibu teh eta mah tina tanah suci Mekah bahan-bahanna alhamdulillah aya cenah ustad tina tanah ledok Tuhan pas saya eta mah aya nu kitu aya kumaha nih jalan di dieu mah tina bahan-bahanna di Mekah jeung Madinah nih doakeun Pak Ustaz bade angkat kaping 13 Februari nya nonton ngariung di dieu doakeun bade angkat sareng Purbojo doakeun sing salametnya di perjalanan ibadah umroh di Simkuring sareng Purbojo sing janten umroh anu makbulah amin ya Allah ya Rabbal alamin hayo ka tanah suci hayo kantos ka Mekah teh acan kantos ka Madinah hayo ngiring hayo tos daftar teh acan saha nu rek ngawak 30 juta aya namanya nu bintang 35 juta yang bintang 5 kok leuwih mahal 45 juta bintang 7 cagir-cagir Allahumma sholli wa sallim wa barik ya halo karena masjid ini adalah mercusuar kalau di satu kampung masjid nangis jempling ku berjamaah subuh tinggal imam duaan jeung karpet nu adan aki-aki hayya alaihi khawatir coba yang ada subuh anak muda hebat nggak malah dia kia dan gua kayak jangan bakal gede nya ayeuna we PNI ada pembenan nonton leho bagaimana leho nak buah ya mau cuanku malahnya adan kaset subuh tehnya Allahu akbar anak muda hebat sholat subuh ada muda kurang hebat keluar kan kebenaran si bapak eta teh digireun masjid di mana bukakeun lawang panto bari bogohan anak parawan tarik mantu alhamdulillah saha anu mung boga minantu nu bisa ngaji amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal nah sakali deui para jamaah rahimakumullah masjid bakal jadi tameng tina musibah mun masjid makmur ku berjamaah jauh tina musibah nu kadua wal mutahabbina fi loba kene jaman cinta kalau jeung rasul di eta kampung muludan masih kena rame rajaban masih kena rame pengajian masih kena kompak syukuran ku ngalaksanakeun perintah Allah ngaji Quran salat insyaallah salamu amin terakhir wal musafirina bil ashar loba kene jalma tengah penting waktu janari maca istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha biar dosa urang dihapura ku Allah amin ya Allah ya Rabbal salamet warga kalapan tongsian ku gempa tongsian ku lini selama lisan kurang basah dengan beristighfar insyaallah dijaga kurang ku Allah
ngan kade mun aya 50 urang nu solehna nu getor ka masjidna mun aya 20 urang nu tara ka masjidna ditipakeun musibah anu 20 urang kabawa moal 50 dicugenan pasantren kabawa paling ancur santri mararawat keur ngararaji sedih teh urang para jamaah sing diraksa ku Allah tina segala rupi musibah doana Allahumma sekarang inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da dibaca ku imam kunut imam Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa anna al-bala wal waba wal fakhsha wat tauna wa su'al fitan. Suka doa imam kunutnya amin 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 wajar kalau seandainya Rasul berkata demikian insya Allah kalau masjidnya dan sudah penuh berjamaah apalagi sholat subuhnya sudah kompak insya Allah jauh tina musibah kompaknya elingan menjadi carong ya supaya dayakeun bersepun ke masjid berjamaah mun teu acan laun-laun bae dios geus bisa sujud ke alhamdulillah Allah senantiasa akan suka bagi orang-orang yang senantiasa jidatnya sering dipakai untuk sujud. Ayah sahabat Nabi pembantu Rasul dimangsa ke atas kulam lamun Rasul pada agasnya Rasul dia cairnya ya Rasul ini buat minumnya ya Rasul bobok sawangi kulam sarangkan ke Rasul ditaruh ke Rasul wahai sahabatku kau amat sangat mencintaiku ya ashabi apa yang kau inginkan dariku kau larang dipentah ayeuna ka Allah hayang naon anjeun saur Rasul ayeuna Rasul mah dijabah ku Gusti Allah saur kata sahabat Nabi naon bo hayang naon lamun ibu saur Rasul kieu bu sok didoakeun ku kami saur Rasul hayang naon ibu penting ayeuna coba hayang naon ya mobil ibu-ibu hayang naon ya mobil jadi hayang duit kayaknya Pak Muslim Ustaz my best friend what do you want in tonight I want to know, please tell me, what do you belong? Because I'm listening to the truth. Allahu Akbar. Good morning, sir. Good morning, sir. Para jamaah hoyong naon lamun Rasul nabi sakitu pasti hoyong mobil. Leres teu? Hayang apa? Hayang boga salaki nu beunghar. Kaset. Salaki nu geulis. Salaki nu geulis. Pada dia bisi budaya budak orang di jomblo didoakeun rupa ustaznya amin. Si menang beunghar, nu salehah, nu geulis, nu getol ibadah. An pemuda mun hayang muda kitu salahna aya 3. Kahiji nya teh ayeuna mah doa, nu kadua ngusahakeun alias neangan, nu katilu ngaca heula. Pantes teh menang nu kitu. Sebab Rasul mah ngajodokeun teh nu saleh jeung nu saleh. Nu saleh jeung nu salehah, nu bajret jeung nu bajret dijodohkeun. Tingali dina Quran kahiji nu jadi contoh yang urang diantawisna aya suaminya soleh, istrinya soleh. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Nu kadua aya salakina soleh, pamajikanna tingali atuh kieu pamajikanna bener teh soleh teh dong. Saha cenah ustaz yang apa dina Quran nyaeta Nabi Lut dan istrinya. Siapa nama istrinya? Nyaeta Bu Lut. Nabinya Nabi Lut berarti istrinya namanya siapa? Bu Lut. Kalau almarhum Pak Harto berarti ibunya Bu Todong. Jadi kan ibutin ya. Jadi Bu Lut. Saya tidak tahu namanya jelas Bu Lut. Nabi Lut soleh Pak. Istrinya pada gongna kacida. Yang ketiga ayat dari pamajikanana solehah salakina. So bantuan kedua tiga salakina. Diajak sholat. Ngaji oke. Saat kenapa Ustaz dina Quran model kitu nyaeta pir. Geuning apa? Ya pir. Bojo nama solehah Siti Asiyah tapi carogena
ka Fir'aun kabina-bina dorakana ngaku pangeran. Aya di dieu pamajikana solehah salakina. Aya. Oh, di mata aya alhamdulillahnya kayak mengaku. Saloleh, carogena soleh di mah percayanya dina wajah-wajah surga di mah alhamdulillah. Ibu-ibu nage di mata tinggalin lagi subhanallah. Kabeh malah ke jilbab nutupan aurat ayeuna mah. Itu kali baru mah ada bete. Iraha geurek bener. Terakhir Muhammad gambaran ieu mah domba salakina pamajikanana saha atuh pirang Muhammad ya Abu Jahal Abu Thalib Abu Lahab tabbat yada ma agna sayasla wam biji saha Abu Lahab jeung pamajikanana Rasul bade kaluar ti bumi bade ka masjid Nabawi. Apa yang dilakukan ku eta Abu Lahab? Bagian nikelan pacul nyokotan tai onta sana bagian ngawadahan pamajikanana Abu Lahab anu bagian ngawadahan tai onta bareng digotong babarengan diamparkeun di bumi Kangjeng Rasul nya teu asa-asa dolim ka Kangjeng Rasul mentak abadi dina Quran man sadayana di antawisna keturunan Abu Lahab mah sadayana jadi pejuang-pejuang Islamnya mentak para sahabat tara ngaos surah Al-Lahab nya pada saat itu sebab dipengker ayeuna putra-putrana araraya mesti tersinggung badannya. Di dia ibu-ibu sok tersinggung tara lamun nyariskeun awewe teh soleh. Kita alhamdulillah percaya kan dia masalah lehah sadayana teu pernah batik anu disyukuri ngadahar sabun. Alhamdulillahirabbil. Para jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan orang sadayana berkah taklim pada malam ini dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang kedah bersyukur kepada Gusti Allah. Kenapa? Kita mesti bersyukur kepada Allah. Ibadah kurang tos tenang ayo namanya masjid kanun Yesia pengajian tinggal dikompakan beda dengan Nabi dulu. Beliau berjuang sampai mengorbankan ayeuna nyawanya bertumpang darah. Para sahabat, para nabi hayang supaya Islam nanjer di muka bumi. Ayo nama orang tinggal getol. Nah, sakumarina sholawat diangskeun Zoharadina. Coba ibu apa? Tadi sholawat Zoharadina. Nyahok terang gitu nah terang tapi saya ngucapkeun itunya saya ucapkan anak kumaha tuh ucapkan anak maka bata hese Zoharadinal wahya inuri apa nanti apa deh sasarannya beda aja karena lagunya benar tuh jauh dari kata ibu-ibu selain